Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sesarengan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui pidangan anu biasa saban wayah kieu tabuh 7 wengi. Dina jejer kecelakna Cimata Panganten karya Auko anu saban dinten ku urang didangukeun tabuh 7 wenginya. Mudah-mudahan ku ieu cara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebraman hiburan kaum mitra-mitra. Yuk atuh urang dangukeun wilujeng manco rung. Para mitra kaum dangu sadayana. Bara jeung Dinar anu ngararobrol harita di malam minggu. Teu hayang ka ditu, teu hayang ka dieu ngadon cocok we. Ngobrol ngaler ngidul. Bara anu nyaritakeun itu jeung ieuna ka Dinar. Nya kitu Dinar oge anu nyaritakeun masalah manehanana teu mimiti manehna kecelakaan. Tur boga salaki anu ngaranna Jian oge dicaritakeun sapinuh. Dua nana pada muka kartuna masing-masing. Dua nana harita ngebejakeun pengalamanana masing-masing. Karasa bungahna, karasa layeutna, deudeuh nyaah. Dinar ka bara nya kitu di bara ka Dinar. Hiji wanoja anu geulis tancunit ceuk paribasana. Waktu beuki nyererek ka peuting teu karasa geus 9:30 deui wae. Pok bara harita ngomong ka Dinar bari neuteup. Dinar. Kah? Teu karaos geuningan. Ieu waktu tos jam 9:30 deui. Ya menit teu karaos ih. Raosan teh neme meclek kitu di dieu. Nandakeun urang teh betah di alam dunya, Din. Ku kabagjaan dipebenyokeun, ku kabunga dipepene. Sehingga urang teh dugi ka teu karaos waktos oge nya. Kang. Mata kurang hirup di alam dunia teh memang ulah cilireun teh dirinya. Nyawa mah teh nyaho. Ajal mah anu nungguan ka urang teh. Geus ngintei di mana wae. Moal tiasa dihalangan dina ayana. Kang. Din. Ah. Akang pamit heula cikeuna mah. Dinar. Hoyong teras ngobrolnya. Akang oge pami numbutkeun hate mah. Yo ngobrol we saterasna. Tapi lah di kumaha geuningan. Akang oge tantos enjing kadu kasibukan, Dinar oge tantos kadu kasibukan enjing kan malam dinten Mingon. Ya, dari akang mah tantu kadu kasibukan, pami Dinar mah tantu rehat pangintenan. Emang Kang enjing bade ka mana? Ya, seperti biasa we. Akang mah kuli. Nyantos satu kitu mah Kang. Akang kere istirahat sing tenang. Ame akang sehat dina sagala rupina. Apa terus bobo gitu? Luka ke urang pilari heula. Cek Dinar harita beri asup ka jero. Masa terus balik deui. Papa sareng mama tos di kamar. Nah terus teu naon hang ka diwartoskeun ku Dinar. Oh mun atuh kitu mah geus. Cek harga harita bari tangtung. Pareup-pareup neuteup keudeuk. Neuteup seukeut kana beungeut Dinar anu sayu. Dinar. Cek Dinar harita. Akang mika cinta ka Dinar. Kitu di Dinar ka Akang. Agamang leungeut arga harit leungeun bara harita ngaregamang kana pipina Dinar. Kenca katuhu pipi Dinar harita diragap ku arga.
Saterusna harga ngadeken sirahna. Tiba kitu we hungkul tong geer. Tong baper. Kita kitu hungkul ngadeken sirah kana tarang nepi kana irung geus we. Tanya tos adinya. Akang pamit heula. Kang. Cek Dinar harita. Anu ngarasa hanyelu na karanan. Teuing kunaon. Ngarasa hanyelu na karanan. Pada harga teu naon-naon beureun ka manehna. Tarapi pedah bara teu naon-naon beureun ka manehna. Sanes harganya bara. Bara imutna geureunyu. Nyantos atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Hati-hati di jalan, Kang. Ngamara. Cek Dinar harita nu geus aya dina panto ngageroan deui. Naon? Belengeh Dinar imutna geureunyu. Asnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar harita nangtung mancuh dina gerbang. Netep ka jajakan nu gandang nu make motor beureum tur jadul. Burut bukirila begitu kadenge sorana. Les mengkol dina pengkol. Renghap Dinar ngarenghap. Kolotrak. Gerbang harita dikuncikeun ku Dinar. Dinar harita asup beri imut ngageureunyu ka jero imah bunga na karanan. Alhamdulillah ya Allah. Aing mudah-mudahan langgeng jeung Kang Bara. Amin. Cek Dinar harita anu ngadoa we. Sanggeus tepi ka kamarna bru harita Dinar harita nangkarak bengkang. Bari panonna melong ka luhur langit. Kebayang beungeut arga anu cikeneh ngentelkeun tarangna kana jeung tarang arga. Tapi dantina naon? Renghap Dinar harita ngarenghap. Goreleng ka kenca, goreleng ka katuhu. Bibirna harita beri imut ngagondewa. Sedengkeun panon anu peureum harita. Dinar anu ngabayangkeun teuing naon anu dibayangkeun ku Dinar jeung Bara. Ngan anu jelas pikiran Dinar anu asa deg-degan teu pararupa. Waktu ti waktu teu karasa. Hubungan Dinar anu geus aya ampir kana 5 bulan. Saban minggu Bara nu biasa rutin datang ka dinya ka imahna Dinar. Anu geus Ardi mah nganggap ka Bara teh minantu Sabab Ardi geus nentukeun tanggal kawinna. Bara oge geus resmi jadi calon salakina Dinar. Bara anu kabeneran tinggal ngitung poe anu kurang ti 2 minggu. Anu kabeneran samemeh kawin teh Bara rek wisudaan. Bara ngahaja nutup-nutup sagala rupana ti Dinar. Engke dina waktuna Bara rek mere kejutan ka Dinar yen dirina jeung Dinar atanapi Dinar rek dibawa jeung keluargana nyatana Ardi ka Tutnarnia ka kampus lantaran rek ngayakeun wisuda. Isuk-isuk Bara harita geus singkil make jas. Make baju kebesaran dipakulotas. Tingkat akhirna geus tamat. Geus meunang surat pikeun wisuda itu jeung ieuna. Yen dina poe Rebo teh arek wisudaan. Bara anu geus nyiapkeun sagala rupana. Anu geus konfirmasi tangtu ka Dinar ngan teu nyaho Dinar marek wisudaan Bara teh. Bara anu geus gagah anu geus gaya we pokona mah. Mawa tas anu gede. Dina eusi tes teh eta teh mangrupakeun baju alma mater. Nyaeta pikeun wisuda. Ngan disumputkeun heula engke dina waktuna rek dipake. Bara anu geus singkil make sepatu anu herang. Calana katun anu ngaciripit. Saterusna ngarasa dirina geus rapih segala rupa mawa tas anu gede anu dieusi ku alma mater. Bara harita naik kana motorna imah di kuncian. Pikeun nuju
kanu jadi pemajikan anak, kanu jadi kabogohna nyatana Dinar. Sakalian ngajemput anu jadi keluarga anak nyatana Ardi jeung Narnia anu geus daekeun pikeun nganteur ka bara. Ardi jeung Narnia anu bingung ka mana sabenerna Arga atapi bara. Ya kitu di Dinar, nu teu apal melak melu. Ka mana bener bara. Kira-kira jam 7:30 bara geus nyampe ka imahna Dinar. Lututna motor geus ditungguan harita ku Dinar. Anu kasampak pas datang bara teh Dinar langsung cengkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Dinar buru-buru mukakeun gerbang. Motor anu warna beureum si jadul nu satia satuhu. Maturan bara teh harita diasupkeun bari diturun-turun. Ardi nu teu sabar harita langsung keluar. Barang ret ningali bara anu pakaianna rapih nu kacira pisan rapihna gagah kasep. Bara mun Pak Damang. Alhamdulillah. Ayo kejar. Waduh, meni gagah kieu yeuh minantu teh yeuh. Dinar. Molohok wae. Mohon nama. Cek Dinar harita seuri. Seurina nu urang kerom teh teu pararuguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narnia molohok harita. Ningali bara anu memang katingali gagah nakeranan pakaian rapi. Pakai celana katun. Sedangkeun tas nama disimpan wae di motor. Bara rek ka mana? Mereka ditu teh apaan? Mah. Oh, ya Allah, nyatu kedaguana tuh jadi ayeuna kitu. Ka mana tuh sebenarnya iteh? Engke ge diwartoskan. Bukan wae kejutan wae kanggo ama sareng mama anu teh. Kanggo papa sareng mama. Oke, kanggo Dinar. Oh, nyangke atuh para salina nya. Cek Ardi harita jeung Narnia anu ararasup ka kamar. Sedangkeun Dinar anu molohok. Dinar. Moal salin. Moal kita sangguan. Mohon antosan sekedap tuh. Cek Dinar harita nu kalaka bengong. Kunaon Dinar. Dinar harita mesem nu katingali kempot pelwah pipina. Bara anu bikap gogodeg ningali calon pamajikan anak anu geulis rancunit harita. Kasima ku diri. Tekung sirira harita sararea geus datang ti kamar ting torojo. Arga antarapi bara anu ningali calon mitohana rapi make dasi. Nya kitu da Arga geus sarua make dasi. Narnia anu katingali geulis nakeranan bari jeung bingung oge ka mana sebenarnya Arga antarapi bara. Torojol harita Dinar oge sarua anu geus geulis nakeranan make setelan. Sebenarnya Kang Bara teh ngajak Dinar sareng Ahmad sareng papa teh bari ka mana, Kang? Engke oge bakal terang. Ayo we. Tapi Pak, Mah, abdi nyuhunkeun izin bari nambut mobil. Nyan tinggal pake atuh mobil kan saraream beureun rek make mobil eta lain. Sok tinggal pilih mobil mah da aya sawari hiji. Rek nu mana nu pantes kira-kirana. Cek Narnia harita. Ya make jeung nangarat. Mereka jeung nginjum sagala di teh. Mun sagala rupiah oke kana eta bade ngantir abdi jaran abdi kada nambut heula kitu. Mun dina keranan Kang Bara teh. Ayo atas jam 8. Ayo tuh urang mangkat sadayana. Papa jadi bingung tapi atuh kudu nanyakeun deui engke hayang nyaho ka mana ieu teh Bara teh. Engke bakal terang. Ayo. Dinar harita nu ngagandeng leungeun bara. Sedengkeun Ardi nu leumpang tukangeunana oge sarua harita ngagandeng nu jadi salakina. Si Bibi jeung Mang Ujang harita nu malalohok da teu diajak si Bibi mah. Cenah ngajaga imah we dinya si Bibi mah. Pok Narnia harita ngomong ka si Bibi. Bi, Narnia bari angkat heula. Mun neng mah sok nyana sok. Sing jongjon. Cek si Bibi harita. Mang Ujang oge manggut harita. Para dirinya udah jadi supir Narnia jeung Ardi di tukang sedengkeun Dinar ngareneng jeung bara. Sakabehanana geus make
sabuk pengaman. Mobil harita ngageleyeung ninggalkeun eta pitempatan ke jalan lengkung besar. Sabab bara teh memang sakolana kuliahna teh daerah dinya henteu jauh. Bara anu mawa mobil leunan harita bari urat teret kencak ka katu. Geus tepi ka lengkong besar. Ardi hari pok nanya, geuning ka dieu ieu teh rek ka saha? Urang tempat ka kampus we. Ka kampus ka saha ieu teh? Boga dulur kitu. Kalar saha ayeuna dieu wisudaan tuh. Saha? Engke terang. Ardi ngareret ka Narnia harita nu karung. Nya kitu dinar harita neuteuf ka bara. Emang saha kitu Kang? Pergi Akang. Engke we terang. Cek bara harita. Mobil harita diasupkeun ka pelataran kampus. Pamewah-mewah pahade-hade eta mobil didinya ngejajar. Lantaran beureunan kolot-kolot anakna nu rek wisuda anu geus lulus kuliah. Nu ti mana nu ti Jakarta nu ti Selatan didinya katingali. Rupa-rupa plat mobil aya nu ti luar Jawa ge aya didinya. Bara anu geus markirkeun mobil harita jurut turun. Barang jurut turun harita diserbu. Ku babaturan bara awewe lalaki. Bara. Harita bara ungeuk. Nya kitu di Ardi oge sarua diserbu. Sabab tetela Ardi teh memang dikenal di kampus di mana-mana hiji pengusaha sukses. Anu bukuna geus aya di mana-mana. Di awal ngarintis nepi ka Ardi ayeuna jadi bos besar cek paribasana. Kabeh keluarga bara harita disambut. Ardi, Narnia, Dinar, jeung bara. Ardi diberi tempat fasilitas di kampus. Ardi oge sajeroning kitu teh bingung nah bara aya di kampus dirinya naon sebagai naon kitu cek pikirna. Teu nyangka yen bara teh mangrupakeun jalma nu rek wisuda. Acara harita mimiti dimulai. Kaayaan anu rame riuh. Band-band anu terkenal datang harita. Ngahibur barudak kampus. Bara harita ini kacahi. Din, antosan sakadamnya. Akang bade ka jamanela. Kang. Bara harita ngoreleng. Nyokot baju alma mater pikeun dipake. Sanggeus ngarasa rapi. Bara harita balik deui. Alma mater anu dipake mangrupakeun alma mater kebanggaan anu dipake dina waktu harita ku bara. Sanggeus kitu pengumuman geus diomongkeun. Bara encan muncul keneh ka gigireun Dinar. Ardi anu diuk di gigireun Dinar jeung Narnia luratet we. Kang Bara kemana amat? Aya gini ya kemana tuh tadi? Ke jaman surna mah. Oh, jadi beuteng berenang. Cek Narnia harita nyangkara teh bara teh meureun medut jadi beuteng jiga nama. Aneh, Dinar mah bingung mah. Nya puguh bapak bingung kita bara teh sebagai naon sih dia teh emang gawe di dieu kitu bara teh. Piraku damel di dieu mah. Mah mungkin. Tapi nah geuningan wawuh jeung siswa-siswi di dieu nya. Nah, bara kuliah. Teu dah bara manteu kuliah mah. Cuman dinten oge aya damel dah. Emang damelnya di mana? Penterangnya lira. Sok kana rongsok naon we? Sok kana sampah teh mah itu jeung yeuna. Nya. Tapi di dieu aya naon? Harita jep we sararea jempe. Ningalikeun ka panitia anu rek ngumumkeun hiji-hijina jalma anu memang narima kalulusan dia tapi tempatan. Jalma nu pangheulana disebut teh tetela geuningan bara Adi Kusuma. Sararea ting raringeun
Neng dinar hare-hare we langaran-langaran bara teh lain kur adik lain kur bara hungkul ayah hiji disebutkan siswa mahasiswa terbaik di kampus anu menangkan istilahna hadiah itu jeung ieuna program-program anu memang hebat. Bara Adi Kusuma sabaraha kali dipanggil encan greh keluar. Ardi jeung Narnia harita silih reret. Bara Adi Kusuma teh saha cenah? Ya ka iya murid mah mahasiswa. Dicang bara ka mana tuh nya? Can keluar kene geuningan, Din. Teh atuh ka cai. Kayak sekedap teh mah bili nya bili nyeriin petualangan mah. Kayak iya penginten beli murus. Sok nanaon teh. Mohon mah. Sok kitu ning seueur tinggal ieu mah mie. Sanggeus kitu kadenge deui panitia harita ngomong. Perhatian kepada saudara Bara Adi Kusuma dipersilakan naik ke podium. Sekali lagi kepada Bara Adi Kusuma dimohon untuk segera menaiki podium karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Bara harita nu ngadenge tiba imut we ngagreng. Sanggeus kitu Bara harita datang anu ti belah kaler di ujung kampus. Di ruangan anu memang Bara harita nu ngagidik jadi perhatian sararea. Sedengkeun dinar manu hare-hare we neuteup ka podium. Anu mana di dinya ngareng-ngareng dosen-dosen. Tenaga pengajar tangtuna di dinya aya. Dimimiti dosen, dekan jeung sajabana memang aya di dinya. Sararea harita keprok eak-eakan. Barang ningali Bara anu naek ka podium. Dinar harita ngarasa bingung sabab tetela jalma anu digeroan teh geus datang tapi dinar encan eces saha sebenarnya eta. Ardi jeung Narnia harita cengkat. Mah itu teh Bara. Bara? Dinar? Entah. Cek dinar harita nu keur nguncel HP maksud mereka SMS ka Bara. Itu Bara. Mana, Pak? Itu. Red dinar ngareret ka luhur panggung. Barang red gebeg. Dinar kacida pisan reuwas. Bara. Mah. Pak. Yang Bara teh. Teteh mahasiswa geuning, Pak. Ardi harita nu kikitu. Narnia nu bengong. Dinar nu nguncrak cipanon. Bara anu neuteub seukeut harita nyokot mik. Sanggeus permisi ka para dosen, ka para dekan. Bara harita pok ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun langkung dipayun nganuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala tangtosna. Anu tos papari nikmat ageng nikmat alit. Hatur nuhun oge ka sadayana para pembimbing, dosen, papadekan. Teu hilap oge sahabat-sahabat anu satia. Hatur nuhun oge ka jalmi anu paling spesial
jalmi anu tos masihan motivasi ka abdi. Hatur nuhun oge ka Bapak Ardi Wijaya sareng Ibu Narnia teu hilap istri anu paling dipika cinta, anu piring dipika deudeuh. Dinar Wijaya mangga kapayun. Sararea jalma harita bengong, sararea jalma ngareret ka Dinar. Dinar anu ngarasa dirinya paling dihargaan. Netep seukeut ka Bara. Pok Bara kadenge ngomong deui. Dinar, mangga kapayun. Oge Papa sareng Mama Narnia. Kang Bara. Kang Bara. Dinar harita bari nguyumeng Cipanon. Muwuh teu nyangka yen Bara teh tetela geuning saurang. Saurang mahasiswa anu ayeuna keur wisuda. Tamat. Ardi jeung Narnia harita cengkat. Nu saterusna mangut ka sararea. Dinar diuringkeun ku dua orang tuana. Dinar anu neuteub seukeut ka Bara anu nangtung mancuh neuteub seukeut ka dirina. Jalema nu aya di dinya saburilingeun eta ruangan cempe lir ibarat gaang. Bangun anu kasima Ardi jeung Narnia anu ngadeukeuten. Sedengkeun Dinar anu neuteub seukeut harita bari ngoloncrangkeun Cipanon. Ngan gabrug harita ngagabrug ka Bara. Kang Bara. Teu nyangke akang teh geuning mahasiswa, Kang. Dinar, alhamdulillah ieu kejutan anu disebatkeun ku akang. Hapunten akang oge nembe nyarios kitu ieu sadayana kanggo ka Dinar, oge ka Papa, ka Mama. Ardi anu ngadeukeuten, gabrug Ardi hati ngagabrugnya kitu Narnia. Bara, Bapak kecil pisan bangga na hidup kasep. Teu nyangka saeutik oge Bapak teu nyangka lamun hidup teh seorang mahasiswa. Bara. Mama oge kecil pisan teu nyangka na. Nuhun kasep. Hapunten mah, Bah. Baran bebalaka ayeuna oge Dinar anjeun. Hapunten akang. Teu naon, Kang. Dinar ngaraos bingah, ngaraos bagja. Bangga ka akang. Sanggeus kitu mah harita sararea keprok. Eak-eakan nu saterusna Bara oge dipakekeun baju alma mater khusus jeung topina. Sanggeus acara beres, anggap we sakabehanana beres we. Bara harita balik. Kayaan anu bunga, kayaan anu memang kacida pisan bagjana keur Bara, bagjana keur Dinar, Ardi jeung Narnia. Sanajan memang kakara ngenal Bara ceuk paribasana, tapi tetela. Bara ayeuna merek kejutan, tetela Bara teh geuningan saurang mahasiswa anu lulus terbaik di tahun ayeuna. Dinar mah kacida pisan bagjana ka Bara.
Sararea harita lain balik ka imah tapi ngarayakeun pang-pang nama argi asup ka restoran ternama. Di tempat eta ngarayakeun kelulusan anak dina atau nabi bara nu kuduna ku orang tuana ku sabab eueuh kepaksa we gaganti orang tuana teh nyatana Ardi jeung Narnia dina waktu harita. Dinar anu meped we ka bara harita nu geus sop dina sagala rupana teu salah milih. Bara hiji jejaka nu tetela geuningan saurang mahasiswa lulusan terbaik. Sangeus sagalana beres bara oge balik ka imah. Nyiapkeun itu jeung ieuna. Sabab waktu anu moal lila deui teh bisa dihitung ku jari. Saminggu kurang bara teh kalaksanakeun ngalangsungkeun pernikahannya tara jeung Dinar. Ardi tangtuna anu geus wakca pikeun nyiapkeun sagala rupana. Geus nyiapkeun salah sahiji hotel anu di booking. Cunuk waktu ningang mangsa bara jeung Dinar teh resmi jadi salaki jeung pamajikan. Teu kasebut di hotel mana jeung acarana pas kumaha ngan anu disebutkeun teh geus jadi salaki jeung pamajikan. Dibere bonus 3 poe pikeun cicing di hotel. Dinar jeung bara harita anu ditinggalkeun ku keluarga anak tangtuna ku Ardi jeung Narnia nu ngarasa bungah tur bahagia. Sabab Dinar anak hiji-hijina ayeuna geus resmi kawin ka lalaki anu dipujana nyaeta bara. Waktu beuki nyerelek ka sore. Bara anu asup ka kamar sanggeus beres magrib. Nusa terusna bara ge ngalaksanakeun salat magrib. Sarengkeun Dinar anu putar bingung arek ngalaan sleting tukang anu pageuh nakeranan gosok kana tembok hese. Ih, kunaon sih sleting teh hese nakeranan. Ih. Dinar amek bara anu kakarek beres salat harita. Lantaran Dinar teh tetela arek salat. Dinar anu teu wani ngomong ka bara oge mung meta tulung daerah meureunna sanajan eta teh salaki tapi da kakara ayeuna bebarengan oge sakamar teh. Dinar anu neuteub we sajongjongan ka bara anu masih kene wiridan. Bari leungeun mah ka tukang harita nguwer-nguwer sleting anu peloba punukna nu hese we di alahna teh. Da meureun nyakop supaya entong gampang murag. Geus di setting meureunnan. Didesain sedemikian rupa meureun supaya hese dilaana. Naon sih yus ini kalau bagi sore jangan macan isa can maghrib deui. Dinar harita brigek diuk jeung sisi ranjang leungeunna mah anger ka tukang. Sedengkeun bara nu kerang-kerung nu saterusna bara cengkat. Dinar kunaon? Teu kunaon Kang? Badana tepan. Cek Dinar harita manggut. Dinar? Kang. Kunaon? Dinar. Dinar naon? Cek bara harita brigek diuk gigireun Dinar. Dadana Dinar harita asa pecah we barang di deukeutan ku bara. Padahal mah biasana ge bara teh diuk. Kan teu kitu diukna, biasana ge diuk ngareneng tapi teu padeukeut gitu. Dinar sesaya Kang. Naon? Ieu. Naon? Ieu Kang, ieu sleting. Cek Dinar harita. Oh, nah tuh sanggeus pentat nyanjunkeun tulung ka Akang. Ieu, sok atuh ka dieu Malik. Tapi Kang naon? Entos, kan Akang teh suamin Dinar. Oh. Cek Dinar harita sikeun bego. Ting poho ting kumaha. Nu antukna Dinar bari-bari beubeu.
Bias bang bukannya. Hmm. Cik Dinar harita bari imut mawur pesemu era teh ya. Harita bara nyepengan kana penuk Dinar. Dinar harita berungkut cep dek 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 duk 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 dadana harita Dinar anu tepuguh mota. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bara harita. Biasa Kang. Biasa. Sekedik. Geningan. Brai mimiti harita katingali awak Dinar anu gelempong bodas nakeranan. Bara nika kegereceman harita lir ibarat nyorot kana lampu. Panona dak dumadak perih sabada harita. Ningali etat pemandangan wae dari punana. Entos Kang, entosnya. Entos. Dinar harita nu saterusna mundur. Gep. Harita Dinar nyokot bahan. Anu geus disiapkeun tangtu na ku indungna. Urat reret Dinar teh. Teu nyana kangguan ulah ya, sanes Kang. Cek Dinar. Oh, henteu. Emang kunaon? Henteu Kang. Cek Dinar. Sok nya sapaneura. Akang keluar nya. Cek Dinar harita manggut. Arba nanti para harita langsung wae keluar. Sedangkan Dinar berat ini ke cai. Di cai Dinar lain buru-buru wudu ngahulang we. Nangtung satukang panto hatena deg-degan kerahanan. Porosot Dinar harita morosotkeun pakaianana. Ngareret kana pakaian warna beureum. Dinar kerung. Ditilik ti luhur. Kieu potonganana. Bahana harita juga saringan. Nah, itu pakaian teh kieu sih. Duh. Nyawa deui kitu. Cek Dinar harita lol sirana ngelol keluar. Berebet Dinar harita. Ngeberebet kana ranjang. Tulang cileung. Ada bekur sakitu-kituna. Aya pakaian mah aya kana 5 na, tapi kitu-kitu keneh tetep pakaian teh. Ih. Cek Dinar harita bari ngebantingkeun baju panganten lantaran kesel. Nya make baju kieu. Cek Dinar harita merenying. Dinar nu teu bisa kumaha. Ningali jam sakedeung dimepet arek salat. Sedangkeun manehna kan kudu salat. Daek kumaha daek teu daek. Atuh berebet we Dinar teh kacai deui. Bari jeung dibubulucun pastieun aya harga bara ongko. Sanggeus beres wudu Dinar oge harita keluar. Lop make mukena. Dinar harita seuri lantaran maneh pikiranana sare mah kena we cenah kitu cek Dinar. Sanggeus beres salat maghrib. Bara harita asup deui. Dinar anu masih keneh di mukena we lantaran mung batal deui ngadaguan salat Isya. Sedengkeun bara harita lecek kana Quran leutik anu sok dibawa we nyokot dicokot tina tasna. Dengar reret ka Dinar. Dinar mah harita kurti molohok we. Regot bara harita nginum ulat cai anu aya di dinya. Mangrupakeun cai es jus anu geus disadiakeun. Tangtuna dahareun-dahareun anu ngeunah we da ngarangga di hotel. Din? Kang. Cek bara anu teu bari ngareret. Beli bari maos Quran tah. Beli ngadaras. Nuhun Kang. Cek Dinar harita bari nyokot hiji, aya 2. Beureun menang haja bara jiga. Bara harita gereneng we ngagerenengkeun susuratan jeung sajabana. Dibaca ku bara. Anu teu kungsi lila. Kadenge ti kajauhan surat adan Isya. Lantukna duanana harita Isya ngamakmum. Sanggeus beres Isya. Kaayaan anu simpe di eta hotel. Din. Cek Dinar harita, masih make mukena. Nah, make mukena keneh, gini nganggo mukena. Bade ka mana? Bade bobo. Nah, make nganggo mukena. Henteu nanaon. Ih, kamu sieun da. Sieun. Margi mukena teh cenderung sareng naon Kang? Cek Dinar neuteub.
Bara harita ngabisikeun kana celina Dinar. Pocong. Pocong. Kayak pami bobona ngangumkeun teh kita sok janten pocong dah. Ih, piraku Kang. Dinar buru-buru harita ngalaanan mukena teh sadar manehna teh make rok atanapi make pakaian teh anu kontras nakaranan. Anu disebutna teh nya heuh naon teh ngaranna teh geuning nya. Begitu pokokna teh nya. Bara harita ngaburilek panona barang ningali kana awakna Dinar anu katingali kontras nakaran sagala rupana. Sedengkeun Dinar anu can sadar harita. Harita ngareret ka bara anu keur melohok. Kunaon Kang? Henteu, cek bara harita. Nu saterusna tangga ka luhur pura-pura nempo kana langit. Dinar harita keruh. Kunaon Kang? Cek Dinar bari milu tangga. Henteu, boyu. Cek bara. Bobo. Emang kenapa bayeuna? Henteu akang bade bobaina. Cek bara harita. Dinar. Nya langkung Dinar mah bade bobo mangga bade henteu mangga. Cek bara harita bari imut ngalenyo. Ih. Dina bara harita neuteep deui ka Dinar. Heuh neuteep ka Dinar teh neuteep kana sagalana teu da katingali kontras sedengkeun Dinar can sadar keneh wae da tadi tos magemukeunna. Dinar harita ningali kana panon bara. Kunaon Kang? Henteu. Cek bara harita bari imut ngalenyo. Imut anu nakal sebenarnya. Dinar harita kana awakna da boga bara neuteep wae. Barang breh kana awak manehanana. Ya Allah. Duh. Dinar harita langsung gegerpekan di dinya nutupan segala rupana. Leungeun nu sabelah nutupan kana ping-pingna, nu sabeulah deui kana palebag dadana. Anger we da kumaha-kumaha oge pabuis oge anger atuh da. Siga monyet di bajuan kitu mah. Bara harita kudu imut we. Ok bara harita ngomong bari ngadeuketan ka Dinar. Dinar. Akang ayeuna saha? Kang Bara. Cek Dinar harita bari nyokot semut. Bara, Kang Bara. Kang Bara teh sebagai Caroge Dinar. Caroge Dinar. Janten? Nya Caroge Dinar. Kewajiban istri kanggo ka Caroge naon? Dinar ngareret harita panonna molotot. Masak. Nyadiakeun cai. Nyadiakeun tuang. Nyadiakeun naon? Nyadiakeun naon? Bobo yuk Kang. Mun nyadiakeun naon? Akan tos kan pas tunduh. Mun tunduh tapi nyadiakeun naon? Emang kena disebatkeun gitu Kang. Ya kedah tuh. Akang hoyong terang. Terus Dinar tunduh Kang. Dinar harita ngagolerkeun awakna krubuk. Harita make simut. Era kacida-bisan era anak kudu arga. Arga sedengkeun ada tapi sanes arga bara. Bara harita imut ngagelenyo harita nu saterusna. Bara ngalangkarakeun awakna. Din. Dinar, saur Dinar, pami parantos nikah naroskeun ka akang hoyong gaduh putra sabaraha. Kumaha tuh? Carana urang gaduh putra, cing. Gebeg, Dinar harita ngagebeg. Kumaha carana? Nya Bobo. Bobo unggul. Akang kumaha? Kieu geura ieu. Cek arga harita bari malih ka Dinar. Deg. Teh Dinar harita nu dag digdug teu pararuguh. Pernah boga salaki, pernah dag digdug teu pararuguh, tapi teu pernah
tanaonan gitu. Ras Dinar harita inget kajian. Injian. Punten Dinar Kang. Dinar atas kantos caroge deui. Cek Dinar harita. Din, Kang. kunaon? Teu Kang, teu kunaon dah. Babayu, arga atan pibara kep nyepeng kana pala beuteungna Dinar. Dinar eta mah da ka muriding bulu punukna dicabak pala beuteungna. Padahal arga bara teh ku ti basare we teu teu naon. Dinar harita nu teu nu usik-usikan we hayo. Nepi ka ngagoda ka dina ka bara nu keur sare. Ngaran-ngaran usik-usikan awewe teh ya meureun apa? Jedak jeduk. Din, kunaon teh can bobo? Dinar teh cenah hoyong bobo Kang. Cek Dinar harita ka dieu teh malikna. Bara harita narik beuteungna Dinar. Kulipak Dinar harita ngagulipak. Boleklak segala ngabolekpak. Udah tidak si kamu nyeti bajuan atuh da baju kitu mah geus jelas. Di kumaha-kumaha teh hese. Naon? Henteu. Cek Dinar harita. Tingali secakang. Dan Dinar harita tangah. Sajongjongan harita neuteup kana panonna bara. Lalaunan bara harita ngadeukeuteun beungeutna. Sanggeus deukeut Dinar meureumkeun panonna. Bara. Cek Dinar harita. Bari muntang ka bara. Dinar. Akang mika cinta ka Dinar. Dinar oge Kang. Dua napas harita katingali ngahegak. Cep. Kaayaan dina eta peuting. Malam pertama na Dinar di hiji hotel. Dinar jeung bara dina waktu harita. Keur ngamah ka Jomantara. Saling mika cinta, saling mika deudeuh, saling mika nyaa. Ngumbar asmara paduduaan. Pikeun mekarkeun turunan di waktu nu bakal datang. Palamitra kaum dangu sadayana. Tamat. Keclakna cimata panganten teh dugi ka dieu. Insyaallah dina waktos anu bakal datang. Urang digentos ku carios anu enggal. Nu teu acan judulna naon, teu acan katingali. Mitra-mitra hapunten anu kasuhun, ieu carios teh mung sakadar karangan aukok. Anu tanpa buku, anu tanpa teks, nyiptakeun bari milari inspirasi secara langsung. Teu aya ti sisi ti gigirna. Tapi alhamdulillah we geuningnya. Dan niatna aukok mah kanggo ngahibur. Gitu. Upami atuh aukok aya kalepatan itu jeung ieu nyuhunkeun hapunten. Dina ngadongengna aukok seueur teu nyamana. Kupingna pangintenan, boh dina suantena, boh dina itu serang-nerang ieu. Dina ka judul ka-70 hiji ieu dongeng kecelakna cimata panganten teh. Insyaallah tamat. Urang gentos ku carios enggal. Perkawis jejerna dacan kauninga bukan naon. Ngan insyaallah paris kahibur kepala wargi sadayana dina dinten enjing atau napi pagento nya. Ayeuna mah urang gogonyakan we jeung sareng si Teh Neng, sareng Bah Lemud. Oge sareng si Kang Amir lah. Nu kalaresan Kang Amir parantos di dieu, Bah Lemud oge tos di dieu. Si Teh Neng oge aya di dieu. Nah, biasa we lah si Teh Neng teh
istri nau kok kena centil ya, besok ngiring kemana-mana. Ari kabatur teh mun sok nyebutkeun centil mun naon teh. Ih, Nyanya tuh neng, keur magelis neng teh tapi centil gede ya. Akang teh beki deudeuh we kan neng teh. mam sok naon teh. Ih, Aduh. Aduh. Nepi ka asa ngalenggut kok ngadengkeun dongeng abaya. Beak kopi 2 gelas. Tidak sajulul teh. Rokok mah geus teu kahitung beak sabaraha mah. Pokok kuring oge sarua. Alah, emang Amir mah geus puguh wae. Mir tomat, Amir tomat. Ai budak Mang Amir ka mana si Oded? Teuing pokok si Oded teh. Budak teh bong-bong teh aduh ampun akaranan. Keun bae atuh Mang. Baong oge nya da adatna ari budak mah nya. Kumaha atuh ieu teh isukana rek make judul naon? Ieu teh. Judul teh. Duka judul naon? kumaha teh pami kok. Kang, pami judulna munjung. Nya duka teh kumaha enjing we. Munjung ka naon ka mau, munjung ka macan. Tau munjung ka beurit. Kumaha enjing we lah. Jadi rupi nama semi jawara jika nama enjing mah semi jawara. Gak kumaha semi jawara teh. Ya inti nama ai dongeng nama dongeng modern tetap. Aukok mah da ngemas ai nama seseueurna ngemas dongeng modern. Gitu. Aya sabaraha hiji dongeng-dongeng buhun lah. Dongeng-dongeng kapungkur di antawisna aya si kamileung kan tah. Dongeng-dongeng buhun gitu. Terus oge sahanya si kamileung ngungkur rupi nama dongeng-dongeng buhun mah. Anu sanes namanya dongeng-dongeng modern we gitu. Da aika seniman-seniman naon teh anu sok resepkeun kana dongeng mah nu kitu nu kieu ge da resep we jiga nama kitu nya. Nya kitu teh dengan kok lah. Rek salam-salam moal geus beres teh. Nya tang tos we sok we atuh. Salam-salam ka saha we. Alhamdulillah yeuh dongeng kecelakna cimat aparantos tamat abah mangantosan di tadi selesai sababaraha kopi sababaraha gelas kopi teh jeung Mang Amir di dieu ngadagoan neng Mun abah. panggieunkeun kopi dieu tuh abah. Ih, sahabat ya tadi panggilkeun kopi weh hayo gerage. Nya tuh kali-kali neng. Nya kitu dagoana tuh mangambil kopi moal. Ya memang oke kopi atuh sarua pira kuting si abah eudek masih mamang moal lah. Kamu kopi? Nya tuh abah akang mah puguh deui kopi mah. Eudek pisan atuh ah. Alhamdulillahnya. Dah batuk kita abah tadi lah, bah. Aku teh keur batuk kitu sebenarnya mah. Geus ubaran can kok. Ya, ubaran mah kitu we obat-obat kampung lah, obat-obat warung gitu. Terpati gitu oge kita. Nya atur nuhun pisan kasadayana tos anu tos masihan dukunganana anu tos masihan pangrojongna ka uko katur nuhun pisan ye. Di kawitannya eta nanti Kang Nanang Sonjaya nya eta nanti Tanjung Priuk saja sabalad-balad di urang Tanjung Priuk atur nuhun pisan di Tangerang atur nuhun pisan ti urang Banten ye. Aya oge nu ti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, di Bintaro, aya oge anu ti Cilincing ye Teh Dini Ramdiani nya, Ramdini gitu nya. Atur nuhun pisan oge anu ti Jakarta Utara atur nuhun pisan sadayana ye. Atur nuhun oge kepala wargi anu aya di daerahnya, anu aya di daerahna Bekasi, anu aya di daerahna Cikarang, Kang Asep Ardiansah atur nuhun pisan Kang Asep Ardiansah nya. Oge aya nu ti Karawang nah atur nuhun pisan sadayana we warga-warga anu ti Karawang, Kang Wawan aya ti Karawang nya, sok nuhun wae ye. Teras oge kapalidina paringkitan aya anu ti Bogorna ieu nya eta ti Cibatu. Atampi ti Kota Batu, Ciapus, Bogor. Aya anu ti Ciomas nah atur nuhun pisan aya oge anu ti Cileungsi nah tah ti si Teh Eli ti Cileungsi cenah saur namanya. Aya oge anu ti Palih Citeureupna atur nuhun pisannya.
aya nu di Bogor Selatan atuh nuhun pisan tah. Ka urang Cibedugna atuh nuhun pisan nya. Ka urang Ciawina oge atuh nuhun pisan. Ka urang Parung Kuda atuh nuhun pisan tah. Sukabumi atuh nuhun pisan nya. Sukabumi kadituna Cisaranten Cigaranten gitu. Cisaranten bae nya Sukabumi teh mana atuh lah. Cigaranten Sagaranten. Ya daerah dinya we intina mah lah. Atuh nuhun tah ka Dokter Gati atuh nuhun pisan. Oge aya anu ti daerahna Cianjur, Cianjur Selatan, ti Cianjur Kota, atuh nuhun pisan ti Ciranjang nah atuh nuhun pisan atunya anu ti Cipanas nah barudak Cipanas atuh nuhun pisan. Hatur nuhun oge ka sadayana barudak-barudak Tasik anu nuju didaramel di konveksi-konveksi di daerah Jakarta. Kota Jakarta we intina namanya duka Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur mah. Oge barudak-barudak konveksi anu aya di Gang Pemuda di Tangerang. Atur nuhun pisan ya sadayana ya si abang-abangna tah urang Padang kabeh tah mah di dinya mah nya Gang Pemuda kadituna mah Gang Asem kadituna tah aya oge wargi-wargi anu ti daerahna Purwakarta istimewa atuh nuhun pisan nya anu ti daerahna Subang atuh nuhun pisan Indramayu atuh nuhun pisan Cirebona nu kadituna nyatra Kalur Agungna atuh nuhun pisan Ciawi Gebang nah atur nuhun pisan ka Cinta Asina desa Cinta Asina ka Kiai Jamal atur nuhun pisan alhamdulillahnya atur nuhun pisan ieu nya. Aya oge anu ti Kuningan hanapeun saha Kang Maman namina teh nya tos aya muncul teu ka dieu deui ka mana nya. Tos lami ye. Mudah-mudahan we sing disalametkeun sing dipanjangkeun yuswana. Ka urang Kuningan hanapeun Ciremay aya oge ka urang Cikijing ye saban dinten Nonghol atur nuhun pisan urang Cikijingnya ye aya oge nu ti Sumedangna atur nuhun pisan aya oge nu ti Wadona atur nuhun pisan ka paedieuna ye aya oge anu ti daerahna Tasikmalaya daerah Tasikmalaya nya Tasikmalaya na daerah Pakidulan Cipatujahna Sindangkertana Cipatujah kadieuna Cirasna Pameutinganana oge aya oge anu ti daerahna Pamijahan atur nuhun pisan ya Cibanteng teras oge anu di Simpangna anu di Cinangreretna anu di Ciawina teras oge aya anu di naon namina teh Segog Segog tah di Karangnunggal di Rancabakung atur nuhun pisan aya oge anu ti gunung sabelahna Cipatujah Sinangkertana kaditu Borosole leuwih picung kaditu daerah Pokek we suka majunya aya anu ti SMP Negeri Hiji Cipatujah atur nuhun pisan alhamdulillah ye. Tos lami ye sabaraha puluh tahun aya 20 tahun mah jigana mah teu kapali ditu insyaallah lah hoyong di kapali ditu ke Pantai Indah Sinangkerta nya. Hatur nuhun oge anu ti Bali Bandungna anu ti Majalayana hatur nuhun anu ti Soreangna oge hatur nuhun anu ti Ciwideyna oge hatur nuhun pisan oge teu kakantun anu ti Dapali naonnya Pangalenganana atur nuhun pisannya anu sok nongkrong saban dinten ye. Tilap oge ka urang Cicalengkana tah ka urang Cicalengkana. Ari Cililin teh kasebat atuh Nya sok atuh sebatkeun Cilin. nya hatur nuhun pisan ka urang Cililin sadayana nya ka urang Gunung Halu sadayana kumaha urang Gunung Halu. Mun sok dikitu-kitu ari ngomong teh sok rada genah ye kana ieuna Naon kana etana. ih ini sok nanaon teh. Atur nuhun pisan ye ti abahnya kanggo ka urang Banjarsari ka urang Banjar Patroman kanggo ka urang Lakpok nah atur nuhun pisan kanggo ka urang Cisaga ka urang Bojongna ka urang Ciamisna nu saban poe nongkrong ye ka urang mana nya oh haur Cihaur Beuti atur nuhun pisan ka urang Pancasila Tasikmalaya ka urang Ciawi Raja Pola Tasikmalaya tanya atur nuhun Kang Otim. Aya oge anu ti Bantar Dawa Rancabulus tah Rancabulusnya pinggir sisina teh aya Citanui tah emut we. Nah gini abah mah terang ka ditu Ya abah mah tok apa baheula dengan ilmu pelet teh kaberadi itu kapanan. Aya oge
anu ti Kalimantan, anu ti Palembang nah hatur nuhun, anu ti Sumatera Selatan nah hatur nuhun pisan ye, ti Sulawesi nah aduh aya oge teu kantun ka wargi-wargi anu ti Jawa Tengah na ye, anu ti Jawa Timurna aya Kang Tobri hatur nuhun pisan ye, anu ti naon Pasuruan, aduh Pasuruan nya aduh kumaha ye wilujeng mancen tugasna we urang Pasuruan. Aya oge anu ti Jogja, anu ti Wates oge aya nya, aya oge aduh kapungkur sok emut menuju amang ye ka Dodogan Jatimulyo nya, Dodogan Jatimulyo daerah Bantul Yogyakarta kapungkur tah aduh rame daerah dieu tah leuweung Kebon Jati kapungkur tapi da ayeuna mah henteu. Nah gini terang gadinya Nya biasa ngala ilmu ieu ilmu kodok. ini sok naon teh. Hatur nuhun oge anu ti Semarang nanya tah aya anu ti Semarang alhamdulillah anu ti Blora tah para barudak kredit urang Blora Blora. Duh kabeakeun ka mana ke urang mana atunya. Aya oge anu ti Riyadna, anu ti Mekahna, Jazirah Arab. Aya oge anu ti Kalimantan, ti mananya? Ti IKN, mohon ayeuna sadutna urang IKN tah. Kang Dian Ranana oge anu urang IKN, hatur nuhun pisan nuju di daramelna di IKN, hatur nuhun pisan sadayana. Ti Trasna oge ti mananya? Ti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, seueur hatur nuhun pisannya. Mudah-mudahan sing barartah dirinya teu nu ngararanjang ka di ditu mah, atuh anu diramal di luar negeri oge anu di Malaysia nah hatur nuhun pisan. Terus oge anu di Korea nah hatur nuhun pisan, anu sok rasa ngalebet cenah kunaon cenah dongeng teh sok rada ngirung cenah kitu kunaon. Keun bae cing teh ngirung oge da, nu penting mah hitutna we bentes cing teh kitu keun ke teteh teh da yang kitu di teteh mah sok kitu da. Ai ngomong teh sok dileuwah-leuwih kitu sok batur mah teteh mentak. Mentak naon? Nya we mentak kitu we. Mangga salah kita meni sok cemburuan keranan. Sok teruskeun. Ka mana deui ya tuh? Nya aya urang Tasikmalaya ta terminal Cilembang. Cilembang cimana nya nu ayeuna nu anyar pokona terminal nu anyar teh. Terus oge ka urang naon Cinta Asih di sami-namina teh kapali ditu teh naon nya? Hilap deui. Ka urang Singapana wentos ka urang Wangun Reja. Terus oge ka urang Solokan Wangi. Nah. Hilap deui ka urang Cigalontang. Saurna mah bumina teh sana saket sareng Teteh Epi Tamala cenah hatur nuhun Teteh Epi Tamala oge nya duh. Sok emut kapungkur di kebon di ieu na heleran kitu dinya seueur heleran da. Sisi balong, sisi sawah heleran teh. Imut teh kadinya kapungkur. Meni kangen ka urang Cigalontang teh da. Sok naon teh lah nyeun-nyeun pika keheuleun. Naon piranan kangen ka urang Cigalontang. Asaha teh kangen teh. Nya ka urang Cigalontang atuh Kang meni sok naon teh zaman baheula keur leutik keur ngora. Meni sok naon teh. Sok deui ka mana? Ka urang Sukaraja. Sukaraja teh mana? Sukaraja teh Tasik deket Papayan ka ditu ka luhur. Terus ka ditu teh ka Cika Thomas. Aya teh ka ditu naon ka Cika Thomas ka Cikalong ka ditu na baras nepi ka ditu ka Kalapa Genep baras deui ka ditu na deui ka Pakanaran ka ditu teh. Wih deui ka dieu gitu mun sok naon teh da. Nah, mending apa kampar ka dinya. Nya kitu we dengan kapungkuran dari sacanak teh geuningan. Usaha teh tadi sacanak teh aduh. Ampun ieu mah. Geus kok. Ulah sok ambak-ambakan kitu kok. Pengalaman pamajikan teh baheula. Oh, ulah sok cemburuan gitu. Keuheul da aing mah. Meni sok makan wae ngaukak mah. Nya sok teruskeun atuh teruskeun neng teruskeun. Ka urang Padalarang hatur nuhun pisan. Ka mana urang Padalarang ka urang Lembang hatur nuhun pisan. Oge ka urang Tegalwaru Subang hatur nuhun pisan teh ka urang Tegalwaru Subang. Kumaha damang urang Tegalwaru Subang. Aya urang Subangna kota, ka Subang kota ka Kang Dika anu gaduh di Jalan Ahmad Yani pokona anu gaduh material dinya tah. Pokona mah top ya dinya mah. Pilek leho teh kadaharan ararasin leho teh lah bere ngadongeng leho ngararacai tos we lah ayeuna mah Satunya urang tutup banyak Kang nya. nya sok tutup nutupkeun Nyantos satu kitunya kalian kudu ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus tong ngomong deui nya. Tah kituna atur nuhun ka sadayana anu tos masihan dukunganana sakali deui atur nuhun pisannya. Mudah-mudahan dina dinten enjing urang tiasa patepang dangu deui kalayan dina waktos anu sami nya tana setiap jam 7 wengi baris diayakeun pidangan dongeng Sunda ti Aukok. Itu khusus di Londok Salto nya jam 7. Ayeuna mah milarian kemana-mana. Setiap jam sakieu aya dongeng ieu di anu, setiap jam sakieu aya dongeng ieu di Carsun Bakekok. Setiap jam sakieu jadi moal kedah nanya teruskeun di kamana dongeng dan tos aya jadwalna masing-masingnya. Ayeuna jam 3 nya pangintenan ku ilmu pelet disambung ku jam 7 wengi nya eta dongeng anu bakal datangnya sepatos dongeng kieu gitu. Namun memang di Londok Salto mah dispesialkeun teh nya anu aya unsur jurigna gitu, sanajan sakedik unsur jurigna tapi tetep dongengna aya unsur jurigan. Sanaos jawara ge tetep unsur jurigna aya gitu. Di daerah dieu mah di Londok Salto mah spesialis gitu. Kurap dan duraring gitu. Nah